Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang saya berada di Pamulihan. Pamulihan kampung apa? Kampung Gamblung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Di sini banyak pernak-pernik perwayangan. Tuh, zaman sekarang mah anak-anak sudah pada lupa. Sekarang mah carinya Barbie apa gitu, cepot 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 kembaran sorangan. kayak gusti kagung dia kakang cepot. Itu sarang bapak Isak tak kami bade pesan biasa bade ngadamel siga tadi patung Bima oge biasa Bima tadi tuh Wayang sepelir ayam sepelir ayam keras jenis seueur wayang-wayang. Ini kan kamu keluar negeri, Ini keluar negeri ras kreasi ya kreasi ada mau topeng oge nya tanya. Ayo kurang sasarangan kurang kemangkeun budaya urang Sunda asli Sumedang. Saya sudah ada tangannya. Anda bayar berapa? Aku bayar. Datang. Pan abdi nggak galuh, Oh. dia teh
bisa bawa abdi teu payah produk batur tuh ditampol deui dan bakalan deui. Asalnya mah tos kieu. Iya, Eta jantan kieu gitu. iya. Dengan barangna teh sapertos kieu. Ya ku abdi ditampolan deui kieu. Upami nyamutkeun mah abdi rugi coba harga tes jadi coba. Eta kang geus bakalan Nya. tampolan deui gitu. Ari batur mah can aya seni na can Bikin teh gitu. iya Bakalan gitu bakalan sadayana wayang gitu. iya Gimana nya? iya Sadayana nya. tuh itu kita kalau eta ku abdi ditampolan ge tuh abdi mah clear rapi terus yang tengah iya Dilebet itu nya. itu kan nganggo sinyal Sinjang. si sambung ke dia terus ya kita kayak nganggo mutiara ka dia unik nah iya Tanahnya. iya ayo pengrajin sanes mah kami masyarakat Ngirim tuh bapak ke mana wae? Jepang, untuk Prancis, Prancis, Kanada, Hongaria, ya, Amerika. Kita siapa? Abimanyu. Abimanyu. Ku bisaan ieu nanya can latar itu seberapa nimpahnya paknya? Ya sarung kita di tak itu kan benter sampai meter pelasanana halus. Tak iya sareng iya sana lamasna Iya, dina keliranana bentennya. Ieu corak oge nya.